Ayo Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer kantun aya didinya. di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Wanci ngagayuh kaburitnakeun. Kapireng sariak layung kacidamatak waasna. Tutuwuhan robah warna koneng yang lil masinangling. Kahibaran ku cahyana nu sumirat di tebeh kulon. Tonggeret reang di sarada angin letik ngahiliwir. Dang daunan pating arulang. Kawas anu ngagupayan. Telum waktu sareupna wanci tenyesakeun panasna mata poe. Basa peuting beuki miang ka tengahna celeuweung mainah nyeleuweung sorangan. Tak adil aing mah. Tak adil. Aya naon maing? Bet inget kana tak adil sagala. Ceuk pasarim ka bojona. Nyebutna teh maing. Tina maing meureun nu dipondokkeun. Mitra harita keur dariuk di tengah imah. Beri nungguan tunduh. Pas sarim nyarande kana bilik ngabaheuhai. Bari udud bakomole. Bojona nu telian iwal ti mainah. Emok cabok bari nyeupah gigireunana. Nyeh seuri cisepahna ngabulae. Bari nyusut bibir ku dampaleungeuna pok ngomong. Nya. Tak adil pokoknya mah. Hah, tak adil kumaha ieu teh? Geura anak-anak Mang Arsia mah marulus. Nah ari anak urang bet kalapetong kabeh. Kalapetong kumaha? Geura nu cikal si Anta geus matak geunahna jona. Beh imana wawag mundingna ayeuna geus jadi sarakit. Parsiam teh geus 3 incuna teh si Anta teh. Adina Anta si Sarpin kapan geus jadi saresan. Tidinya mah kakarak 2 incuna teh. Ayeuna oge minantu katut incuna aya di Parsiam. Dasar pina dioper ka Sumatera cenah. Nu bungsu si Sarkem. Nu gede milik nama. Eta budak teh ayeuna bet jadi geulis. Ringutna legegna eueuh urut kampung asal desa. Bleg-bleg wae kabas urang kota. Lempangna oge alah marukanan. Kawas pantes secara anak menak. Bukna dirintitan. Ari maing. Bet kawas hayam bae rintit. Lain dirintitan deuleu, dikrel gitu. Eta dikrel. Kapan geus jadi istrina saresan mayor eta teh? Ari kitu. Ari tadi tak adil kumaha? Yo. Nah ari anak urang. Si Otong cenah kakarak oge rek jadi veteran. Karak rek jadi veteran geus 3 tahun ngadaftarkeunana. Nepi ka kiwari can keneh bae. Santeuna meureun boga bayaran. Da jadi TKR mah bareto kapanan? Barang jeung si Sarpin. Meureun moal tuksal teuing minta duit keur meuli rokok karetek acan mah. Si Ucu tuh upama dibandingkeun jeung si Sarkem, si bungsu. Anak urang nu awewe. Gelisna mah masih gelis keneh anak urang atuh. Mun Sarkem bisa menangkan saresan mayor, anak urang mah pantes masih jadi istri letnan oge. Letnan meureun. Eta lah letnan sarua weh.
Tapi nepi ka kiwari masih tacan aya jodohna keneh wae atuh gara pikiran. Kapan geus aya tiluan nu ngalamar teh? Nah aku maing ditolak wae. Atuh da. Ari bulu tanah keneh wae mah percuma. Kapan nu saurang mah guru len? Iya, naon guru mah? Kuring mah hayang boga minantu teh eta leknan. Leknan eta. Gara ari boga minantu tentara mabur barbadanang siang. Jeung eta anehna teh saban budak nu boga salaki ka tentara bet sok ngadak-ngadak bari samidang. Komo eta nok acih da pamegetna leknan. Ari boga minantu tentara mah rarobah jare di menak tuh pakaresan aya negeri bisa meuli sawah mani 60.000. Kuning mani 10.000 gitu. Nah sabar hari gajina tentara teh. Eta mah minantuna teh pasti Kongo. Naon? Pasti Kongo. Nah, naon Kongo teh? Luar negeri. Oh, negara Kongo. Enya. Tadi tuna bisa meuli barang-barang kayak ning radio nu make baterai, mesin kaput, eloji nu make tanggal teh geuning. Malah aya nu mawa sakuter sagala eta teh. Tah, sadatangna ka urang dijualan deui eta teh. Eta cenah arlojina naon lain. Naon teh nya? Ini persal gitulah. Make laku 40.000 eta teh. Eta laladangan teh. Hah? Laladangan teh nya diparake nyieun gedong. Meuli sawah. Atuh nu tacan boga pamajikannya kararawin. Ceuk Maina bari anggar ngabulaeh nyeupah. Mitra kaum dangu ngadenge pok-pokan tinu jadi pamajikanana samodel kitu. Pasarim seri bari pok ngomong. Jadi maing humandeuar ngucapkeun tadil teh dumeh anak batur baleunghar. Gede milikna. Ari anak urang kalamero nya. Atuh ari adir mah lain kadinya kurupna. Lah ka mana kurupna gitu? Yo, orang teu kudu ngarasula kana milik diri. Kapan aya babasan, milik teu pahili-hili, bagja teu paala-ala. Milik bawa ti kodim, bagja bawa ti kudrat. Ya eta teu adil gitu teh. Batur beunghar urang malarat. Anak batur jadi istri leknan, anak urang henteu. Kapan pada makhluk pangeran? Cenah pangeran teh sifatna welas asih. Mana welas asihna tuh? Mana welas asihna ari wabarehan mah? Lain kadinya kurupna adil mah pangeran mah lain. Maing ya. Saban manusia teu diwiji-wiji, tara wabarehan, teu pilih kasih. Ya, mun manusia keur bungah pasti dipasihan senang. Mun keur susah, tangtu dipasihan sedih. Mun manusia keur dahar gula pasti dipasihan amis. Raja, rakyat, menak, urang, nu beunghar, nu miskin, pendekna sakumna manusia teh disaruakeun. Disaruakeun kumaha ari baping? Cenah ceuk Maina nyebut kasalakina oge baping. Singkatan tina bapa aing meureun. Geura maing dahar gula, tangtu karasa amis. Atuh cek baping oge amis, cek batur oge amis. Tak kitu adilna pangeran mah. Jadi atuh upamana urang hayang boga minantu tentara, kana naon kudu dikurupkeunana? Tah, eta mah kurupna teh kana milik. Ari milik mah tempo-tempo aya nu sarua, tempo-tempo henteu eta teh. Sarua teh saruana gede leutikna gumantung ka manusia nu hayang boga milikna. Maksudna kumaha? Yo, urang hayang boga milik upamana 3 ceng pare. Atuh nyawana legaan. Atawa digemuk.
Urang hayang boga samping alus, indit ka toko samping milihan, meuli. Jadi urusan milik mah lain urusan pangeran, tapi urusan manusia, urusan jelema. Pangeran mah adil, sagalana jelema geus kasagala jelema geus masihan akal. Sangkan manusia bisa ikhtiar, geus nyokot milik teh. Cekolot oge kapanan, asal kayang tangtu parang. Cek Pasarim kalayan daria. Mitra, di luar imah angin peuting ngahiliwir, nebak kana kekembangan nu aya di buruan nu teu pati lega. Pating keresek pating korosak nyakeun daun kaca piring nu mindingan pagar buruan. Sora jangkrik jeung cari cangkas patembalan jeung balabaturna milu maturan kayan peuting dina wanci harita. Atumun hayang supaya si Nyai boga milik jodoh kaleknan oge meureun gumantung kana ikhtiar urangnya. Nya Kumaha atuh ikhtiarna? si Nyai boga salaki ke tentara mah atuh moal aya nu ngabantuan macul. Akeun bae macul mah. Urang kulikeun bae. Masih rea kene nu sok darae kuli macul. Ya, anggur cik pikiran atuh. Kumaha tarekahna sangkan laksana pamaksudan urang. Ari si Nyai kumaha sarua jeung pamaksudan urang. Alah, si Nyai mah kumaha urang. Sanajan teu kitu mustahil dina ieu zaman si Nyai bakal nolak mun jadi istri leknan mah. Mun kitu mah atuh kudu ngajual munding. Hah? Kudu ngajual munding. Geuning. Nah, bet los-los kana ngajual munding. Yo, bareto basa tantara loba di urang, loba di kampung-kampung, keur ditugaskeun ngajaga keamanan. Urang teu kudu ngajual munding, da aya di kampung. Kapan parsia mah minantuna teh tantara di urang. Ari kitu kumaha? Ayeuna tantara teh basa aya teh lolobana mah aya di kota. Komo ari bangsa leknan mah lolobana aya di kota. Terus kumaha maksudna ieu teh? Tah, jadi si Nyai teh kudu dikirimkeun ka Bandung. Kudu dikirimkeun ka kota dulu. Sina cicing bae di bibina. Kapan anak cicing di kota mah yeuh kudu dimodalan. Ari modalna ti mana batan sakiripuhna kapanan. Nu mata geus jual we munding sakeur pi modalan nu jadi anak. Leknan mah lobana di kota moal di kampung. Nah, sina dagang gitu make di modalan sagala. Hah? Heuh, nah sina dagang make di modalan sagala. Teu ngarti. Kumaha tuh? Lain sina dagang, tapi meureun kudu meuli kareta mesin keur udar iderna. Tata heuh bener. Da cicing di mah bae mah moal loba anu naksirnya. Lah, atuh muning dijual mangan kari hiji deui meureun. Kumahanya keur ngolah sawah atuh. Komo jeung ngagadekeun sawah mah beuki mata ngurangan penghasilan we atuh meureun. Atuh nya kumaha? Make digadekeun atuh sawah. Tapi kumaha atuh da bongan maing boga kahayang. Da kudu berkorban sagala ge. Maina ngagilirkeun sisigna. Hatena teu mikeun, radanya mun nepi kudu ngajual munding sagala mah. Komo bade jeung kudu budak gade sawah atawa ngagadekeun sawah. Tapi kilang kitu ge sanggeus dipikir-pikir, dibeuweung diutahkeun, karep teh teuing ceuk pikirna. Kusabab niatna geus keukeuh hayang boga minantu ka tentara. Kacipta pibungaheunana, kacipta pibungaheunana, pisugemaheunana, dihitung-hitung pikauntungeunana. Moal rugi mun laksana si bungsu sanggeus dias dierokan 3 dara
dikaleng kudu nganggo acuk hejo saragam make polet. Komo mun nu make kembang Tanjung dina beheungna mah. Bukna oge kudu dikrelnya. Arokna moal cukup ku 3 eta teh. Sepatuna, pulas biwirna, tacan bekelna. Puguh bae. Kawas samundingeun teh moal cukup. Hah? Heuh, kawasna samundingeun teh moal cukup. Kudu dijual 2 supaya teu ngagadekeun sawah. Heeh, ih si Nyai doh. Piraku teu buru-buru payu teh nya. Da geuli si Nyai jeung Nok Acih nu menangkeun legnan mah. 3 bulan oge di Bandung na moal burung hasil geura. Hah? 3 bulan? Ari 3 bulan mah kawasna moal. Kunaon gitu? Sabab mungguh urang kampung umbara ka kota. Tur hayang cara tata kota. Eta teh teu gampang. Mangkaning ari bangsa leknan mah milihna pisrieun teh anu tangtu nu bakal moal ngawirangkeun, moal ngisinkeun, moal dibawa, mun dibawa ka pasamoan teh ngerakeun. Henteu ngaragerageun harga diri. Piraku, kapan si Nyai mah keluaran sakola? Nya ari ku keluaran sakola teh mah. Tanya. Tapi geura bae engke, mun si pelen dijual laku 10.000 teh beak tah. Kadangkala kurang kene. Keun bae dangke oge kagantian, sok we jual. Kagantian mau jadi istri legnan mah. Nya eta kumaha, maing bae. Baheula mah baheula, tara aya teuing nu hayang boga minantu ka tentara teh. Nah gitu. Kapan eta ari baheula mah nu jadi tentara teh? Kumaha? Gitulah. Jelema buron. Baru jelema buron. Nya, jelema udagan polisi, jelema jahat atau jelema-jelema nu geus bingung ku nyiar kipayah. Kakarak daek tekan tentara eta teh. Tuh batur ulin baping baheula tuh. Kang Karsim pangsiunan eta teh. Manehna baheula teh buron lantaran maehan. Ari jebul deui teh ka lembur sanggeus 15 tahun geus make baju hejo, make polet beureum. Cenah mah disebutna teh sepandri. Atuh baheula mah soldadu eta mah. Ari ayeuna mah pan TNI, Tentara Nasional Indonesia. Oh, nasional gitu. Oh, nasional. Beda atuh, beda pisan. Kek jabat ditareka lahir teh sangkan si Nyai tareh pinanggih jeung jodona. Tareka lemes oge kudu. Puguh bae ulah sabongbrong. Sakurna perlu bahankeun minyak seungit kembang, menyan, nu geus meunang niup, keur engke bakal di ditu. His itu tuh ka Ambu Siti. Nu mati pelet nama. Oh, benernya. Ambu Sitinya. Nya ka Ambu Siti. Mending kene ka Marongge we. Loba di Marongge mah dukun pelet geus aya ti baheulana eta teh. Marongge. Nya aya ka wau baping. Aya ngaranna Ambu Elot. Hah? Ambu Elot urut ronggeng kahot eta teh. Eta mah peletna si leugeuh teureub. Jeung si Kukuk Malik dijajalna teh di walungan. Buah kukuk apa kuk? Eta mun dipalidkeun di walungan teh bisa ngalawan arus. Saking ku tarik-tarikna pelet asihanana mujarab. Komo ajian si leugeuh teureub masa kali tiup tetel we antel. Urut kabogoh baping baheula paing atuh baping baheula mani montel-montel bae. His, ari maing sok kagugat-gugat caman bedil sundut baheula pamali mata kanceuh. Naonnya minyak sengit keur ngulasan alis jeung bibir teh. Kembang keur gelung, menyan keur ngukus saban malam Salasa jeung Jumaah. Geus sakitu bae heula. Coba-coba ka dieu keun eta tah. Be dieu keun eta kulubuit eta.
cek salakina. Kulubuhui dideketkeun ku Maina. Ya, urang narimakeun adila pangeran teh ya, geura ieu huwi ya. Tadi uyahan, tadi aseman, tadi gulaan, teu milu ngadonan geus sakieu pelemna. Sari bawana ngajadi kudratna tinu kawasa. Tah, urang bisa boga huwi teh bisa ngarasa pelemna huwi ku jalan ikhtiar kapanan. Teu gubrag-grag-grag ti luhur langit tapi kudu melak heula. Atuh urang oge ayeuna teh rek ikhtiar kapanan. Heuh ka marongge teh nya. Ka sate teh? Ambu elot. Heuh eta kadinya. Nya, Heuh kayak urang ka ditu. sanggan si Nyai nya si Ucu anak urang nu bungsu aya kadar tina kanan. Boga milik sing jadi ibu leknan. Nya. Tembal salakina bari cacamuhilan. Regot nginum cai kopi pelenyun udud. Mitra kaum dangu. Heuleut sawatara lila ti harita sanggeus eueuh piobroleun deui mah tuluy arasup ka jero pangkeng. Angin peuting ngahiliwir nebak kana dangdaunan. Sora jangkrik jeung cari cangkas pating tembalan jeung balabaturna. Di jero pangkeng geus teu kadenge nanaon deui, ngan hawar-hawar kadenge sora toke di luhur tangkal alpukat. Hawa tiis tuluy nyulusup kana celah-celah bilik. Mitra kaum dangu. Poe kapoe geus kaliwatan. Tisaprak badung dengan antara Mainah jeung salakina. Sebenarna mah geus 2 kali Ucu atawa si bungsu anak awe anu pangbontotna dipenta ku bibina teh nu aya di dayeuh teh di kota Bandung. Sakali waktu basa orok beureum keneh rek di aku anak pituin. Kaduana waktu Ucu geus umur 6 tahun. Sina sakola di kota ambeh di mana geus kaluar TSR atawa sakola rakyat. Mun zaman kiwari mah SD gampang nuluykeun ka sakola menengah. Da di kota mah aya. Sanajan rek terus di sakola tinggi oge. Tapi Mainah harita mah teu mikeun bae. Paribasanya dulang. Kari-kari ayeuna disarenkeun pisan, dipasrahkeun supaya diurus sina jadi jelema cenah. Atuh pohara bungahna teh. Bungah kapan bibina teh geus 15 tahun laki rabi ka Masantika. Teu daek boga anak bae ti zaman jadi beam teu nepi ka ayeuna geus jadi skater pagadean, pipindahan ti ditu ka dieu. Nya ayeuna aya di kota Bandung. Gabug teu petot-petot acan. Hayang boga anak geus diubar aber, dijamu, dudukun, do dokter, tabib, sinseh, kabeh kaambah. Tapi da puguh gabug teh teu pareng keneh bae. Ayeuna dipasrahan Ucu punten. Atuh bungahna teh lain lumayan. Bungah Amarwata Suta cek kidalang mah. Masantika mah heuh salaki bibina Ucu teh Masantika kutina bungah-bungahna nepi ka terus bae nadar ka Syekh Abdul Qadir sarta ngijabkeun yen Ucu teh rek diangkeun anak pituin, anak kuring. Hanas eta dibeungbeuratan ku tetehna supaya Ucu jadi jelema cenah. Atuh da geus jamanna kiwari mah boh pria boh wanita, bujang atawa mojang kudu bareng pada maju sanajan ieu dongeng bareto tapi hari emansipasi mah geus lumaku. Pemuda-pemudi hadapan bangsa teh. Kudu dididik Ucu teh ku abdi nya teteh. Sina bisa masak, sina bisa nyieun kue bolu, bisa nyulam, bisa nyongket, bisa ngurus rumah tangga, sina singer pinter. Cek Masantika ka Mainah. Masak nyieun kue ngurus rumah tangga mah nomor 2. Teteh mah eta Ucu teh sina buru-buru boga salaki. Salakina leknan. Naon teh? Leknan. Cenah bari ngarewas nyebut leknana. Leknan teh maksudna letnan meureun mitra. Masantika mesem waktu ngadenge harewos dahuanana anu samodel kitu teh. Tuluy bengong waktu ngareret Mainah muka loketna
milang duit 10.000 ratusan wungkul. Artos naon eta teh? Iya teh ladang munding. Munding dijual. Geus meuli papakean si Nyai. Sok belikeun nya, Omat. Keur meuli papakean si Nyai maksud teh. Kumaha teh? Eta teh artos naon eta teh? Ladang munding. Munding dijual keur meuli papakean si Nyai. Sok belikeun nya. Omat sing komplit jeung kareta mesinna. Ari keur dahar makeun. Ku teteh dikiriman saban bulan 50 liter beas mah. Ari teteh da kuring mah oge sanggup teh. Nya, tapi kapan ayeuna teh segala barang mahal. Meuli papakaian sakalian, sapuratina kudu rangkepannya. Buat cukup buah moal sakieu. Atuh ieu mah hitung-hitung keur nambahan we. Nya atuh tong salempang, wartosan ka kakak nyuhunkeun pidoana we. Tembal Mas Santika kalayan Daria. Mitra kaum dangu setia dongeng manggang nunuju ngadangukeun manggang ngadongeng urang teraskeun. Si bungsu urang sebut we si Ucu budak geus nincak kana zaman numbuk kana umur 5 ka 16na meujeunna peupeheurna katambah memeh miang kadayeuh teh geus dibahanan heula pelet sileugeut teureub dimandian kembang 7 rupa ditapelan asihan keur mah ti kampungna oge geus jadi budak lucu ana jol teh ka kota cicing di kota diuyahan disamaraan ku samara kota dina jero sabulan diadonan diulas diusap dipisieup ku bibina atuh puguh we ana jangelek teh ayeuna mah geus jadi eneng keureut beungeutna buleud dieunteupan ku panon 2 injeuman ti panon Hindu dipasieup ku buk beunang ngekrel dina rambueukna teh lain rambuk cara buek ieu mah rambuk sieup bleg kuntilanak modern kulan eueuh sin kayoan nu kieu mah mah ieu teh bersih mulus cagar henteu hararideung kulitna lain bodas lain hideung mun disebut ngabuah manggu mah hideung teuing bodas lain cara kertas ieu mah kulit Eropa kulit Tiongkok digodog jeung gula Jawa dikucek di adonan nya jadi kitu kulitna Ucu naon pingaraneunana rupa kulit Ucu duka teuing moal aya nu nyangka yen Ucu teh putra Pasarim urang Jatiwangi irungna mun disebut kuwung-kuwungan komo mun ditambah melengkung ing langit teh jamayang kantong asa pamohalan teuing ieu mah irungna teh mun urang parang deukeut teu kudu antel terus tetep heg irungna Ucu parang ngambekan nada asa seak teh sumeblak lelembutanana urang asa milu asup kana jero bayah Ucu sungutna disebut sungut mah teu pantes tapi kudu baham da eta mah baham neng Ucu sarua pada bibirna cara urang jelema tapi ieu mah sumawona mun imut dan nu jebleh bibirna oge kepan ari imut seuri leutik masok lucu ari bibir neng Ucu sanajan jubah jebi teu weleh manis we da lain bibir eta mah lambai ringutna sungut anak nyeh teh seuri leutik ari kole nyai teh waos ceuk nu keur nyang hareupan mah mun nu nyang hareupanana
teh urang Arab bari gogodeg teh terus bae ngucapkeun Masya Allah. Mun bujang neng jokole nyanyi waos bodas majah teh heg bae masih digegel oge. Disisil cara ku manuk galatik oge ari ku waos neng ucu mah kitu. Waktu mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandelem hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik senabaran sari tutup lawang sigotaka permios.